Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Ayeuna materina ngeunaan pangalaman pribadi. Satea acan kana materina, urang pedar heula yuk kompetensi dasarna. 3.4 Mengidentifikasi bentuk, struktur, aspek kebahasaan, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi. 4.4 Menyusun dan mengkomunikasikan teks narasi tentang pengalaman pribadi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk, struktur, dan isi teks narasi tentang pengalaman pribadi serta dapat menyusun dan mengkomunikasikannya. Teks narasi pengalaman pribadi teh sapertos kumahanya? Yuk urang tinggal contohna. Tah sabada ninggal contoh teks pengalaman pribadi, urang pedar heula ngeunaan teks narasi. Teks narasi nyaeta tulisan anu nyaritakeun hiji kajadian anu disusun secara kronologis dumasar kana runtuyan waktu atawa runtuyan tempat. Tulisan narasi kabagi jadi dua. Anu kahiji nyaeta narasi non-fiksi. Anu kadua, narasi fiksi. Narasi non-fiksi nyaeta tulisan anu nyaritakeun hal-hal anu nyata dumasar kana pangalaman atawa anu langsung kasaksian. Tah, ieu aya contoh tulisan narasi non-fiksi. Anu kahiji, sajarah. Anu kadua, biografi. Anu katilu, autobiografi. Tah, anu kaopat anu bade dipedar ayeuna nyaeta carita pangalaman. Pangalaman pribadi. Pangalaman teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman ku hiji jalma. Pangalaman teh aya dua rupa. Anu kahiji nyaeta pangalaman sapopoe. Pangalaman sapopoe nyaeta pangalaman anu biasa dilakukan atawa karandapan unggal poe. Anu kadua, pangalaman luar biasa. Nyaeta pangalaman anu tara biasa dilakukan atawa karandapan sapopoe. Pangalaman luar biasa mah jadi ngan ukur karandapan sakali dina saumur hirup. Atawa bisa disebut oge pangalaman anu spesial. Patalina jeung rarasaan, pangalaman teh aya anu pikaresepeun, pikabungaheun, pikasieun, pikaserieun, pikasediheun, jeung rea-rea deui. Oh nya, tah kade ulah hilap. Pangalaman hiji jalma moal sarua jeung pangalaman jalma sejen. Bisa jadi kajadianna mah sarua, tapi rasana pasti beda pisan. Pangalaman anu pikaserieun keur hiji jalma bisa jadi mangrupa pangalaman anu pikasedieun keur jalma sejen. Anu matak aya nu nyebutkeun unggal jalma miboga pangalaman sorangan anu moal sarua jeung batur. Kitu deui tanggapanana kana eta pangalaman. Tah di dieu aya contoh sababaraha kalimah dina pangalaman pribadi. Anu kahiji, pangalaman anu pikabungaheun kanggo abdi nyaeta waktos abdi diajak piknik ka Pangandaran ku pun bapa. Abdi tiasa ninggal endahna laut Pangandaran, paparahuan, sareng kokojayan di sisi basisir. Anu kadua, pangalaman anu pikasediheun kanggo abdi nyaeta waktos pun nini ngantunkeun di Padalarang. Abdi kacida sedihna, kumargi punini teh kacida nyaaheunana ka abdi.
Abdi ngaraos kalengitan ku kanyaah pun nini anu sakitu ageng. Anu katilu, pangalaman anu pikasieun kanggo abdi nyaeta waktos jurik malam pramuka. Harita abdi kedah ngalangkungan kuburan. Abdi sieun pisan. Padahal harita teh teu sorangan. Tapi rerencangan oge sami, ngaraos sieun sareng keueung. Anu kaopat, pangalaman anu pikaseureun kanggo abdi nyaeta waktos abdi nganggo sapatu sisirangan ka sakola. Kumargi rusuh, abdi henteu taliti nganggo sapatu dugi ka sisirangan. Anu kalima, pangalaman anu pikareueuskeun kanggo abdi nyaeta waktos abdi janten juara kahiji pasanggiri maca sajak tingkat kabupaten. Abdi ngaraos reueus janten juara tina puluhan pamilon sarta tiasa ngawangikeun nami sakola. Tah sakitu heulanya padaran ngeunaan pangalaman pribadi. Mugia kahartosnya sadayana ke urang lajeng deui. Dadah, assalamualaikum.